Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Puji sinarang syukur sumanggi urang sami-sami sanggakeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng magfirat ti mantenna ka urang sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wilujeng sumping ka para pamilon ieu presentasi. Ieu presentasi teh dilaksanakeun pikeun ngapresentasikeun hasil analisis tina carita pondok. Dina ieu kasempetan Adi anu bade nyaritakeun hasil analisisna. Supaya ieu acara lumangsung kalawan kalancaran, simkuring dinten janten panumbu catur dina ieu presentasi. Ka Adi mangga dugikeun hasil analisisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ngadeg di dieu bade nganalisis sarpon anu jejerna preman pangsiun. Oding rikat niup piriwit barang ningali aya motor mengkol ka pasar. Si bapa anu ngabonceng budak umur 5 tahunan ngaliuk tuluy nyampeurkeun. Palih dieu nya parkir motor mah, cek si bapa sanggeus aya hareupeun oding. Muhun Pak, dipalih ditu mah kanggo mobil. Sanggeus maranakeun parkir motor anu anyar datang oding muru tempat reureuhna. Bale-bale ngahandapeun tangkal buah lumayan iuh lamun poe mentrang atawa hujan gerimis wae mah. Kopi 2 gelas masih ngebul di tengah bale-bale salengseng seungitna nebak irung oding. Seungitna kopi ngondang bibir anu henteu sabaran pikeun nyuruput, tapi otang mah henteu kagoda duka lantaran kopina masih panas duka era mihulan oding. Oding ngarongkong gelas kopi tuluy disuruput sora na ngagambarkeun rasa nikmat anu pohara. Kumaha Kang, cek otang asa-asa oding gideg. Uing yakin ku akang mah ukur sageprakan tah si badak sabalad-balad teh tong boros saurang 10 urang siga si badak moal nguntup ka akang mah. Tah upama terminal geus dikawasa akang mah atuh kantun ucang angge henteu kudu markiran deui. Naon kahayang akang mau burung kalaksanakeun mobil bumi anu geulis siga kumaha oge. Oding dahem. Otang eureun ngomongna, tuluy seura-seuri siga anu kakara inget kana kaayaan. Punten Kang, punten pisan upama akang hayang dipangdamelkeun mushola oge henteu nanaon mushola anu resik endah anu karpetna tina buludru atanapi sakantenan hoyong dipangdamelkeun pasar. Oding dahem deui, otang ngarendeg bari baeud. Inume tah kopina geus kitu balik cuk oding, bejakeun ka bos maneh. Dewek mah geus pangsiun. Otang ngarongkong kopi anu henteu ngebul deui. Oding nangtung barang ningali aya deui motor anu mengkol ka pasar. Otang ngarahuh henteu ngarti manehna ku pikirna kapilanceukna baheula oding teh lulugu preman anu ngawasa pasar. Parkir WC tukang copet manehna anu ngawasa. Katinggali ku batur mah oding teh tinggal ucang angge, tinggal nungguan setoran anu dipentaan ku balad-baladna minangka gawena teu teh lamun aya preman sejen anu ngaganggu. Unggal waktu sanyana aya wae anu ngagangguna mah eta anu madak oding sanyana diudag-udag gahariwang anu ngaganggu jeung anu rek ngarebut kekuasaan teh henteu saukur megat di caang, tapi oge ngintip-ngintip dinu poe. Kang upama urang hayang nambahan kesaktian urang kudu ditato cek otong salah seurang anak buah oding di waktu. Saukur tato mah sanyana eueuh hatina euy. Ieu mah tatona oge beda atuh Kang. Uing panggih jeung jelema sakti tukang ngagambar tato. Tato teh teu saukur hiasan atawa pikeun nyingseun anu hungkul. Ieu mah tato spirit disebutna oge sasaha anu ditato ku manehna moal aya nu ngelehan dina anu kadugalan. Lantaran dina eta tato geus diasupan sejuta pailmuan. Oding tato wae henteu percaya kitu wae, tapi lantaran kaayaan teu harengeheng manehna keur adu hareupeun jeung si meong sabalad-balad anu mimiti wani megat di nu caang. Oding ngatujuan pikeun ditato deui. Aya 10 urang balad oding anu rek ditato teh maranehna mupakat pikeun milih ditato maung dina tonggongna. Tukang tato teh nya beda jeung tukang tato sejenna. Pameutna aya bersih. Henteu weleh imut jeung beungeuk ka saha wae oge. Kasep jeung jejaka sakira umur 20 tahunan geuning basa oding sabalad-balad datang tukang tato teh ngabageakeun kalayan marah main.
tidak. Langsung wae karena analisis yang eta jejer preman pangsiun watak palaku oding otang otong rambo tukang toto latar tempat parkir di pasar tempat tukang toto waktu berang suasana tegang jeung sedih pusar sawangan zaman nu kadua jalur campuran gaya basa teka cantumkeun gaya basa dina teks sampun preman pangsiun amanatna jadi lamun orang hayang ngeureunnan ngalakukeun nu salah kudu dimimitian ku ngalakukeun puasa jeung salat sing meneng sabab ku puasa jeung salat bisa ngarubah kelakuan anu urang anu goreng sakitu wae nu isim kuring dikatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangjejer nu tos ngadungikeun analisis sarpona. Tah sakitu anu ditugikeun ku saderek adi mugia mangpaat kanggo urang sadaya dina padaran hasil nganalisis sarpon pareman pangsiun. Pilih aya patarosan, mangga lajeng patarosanana dipasihan waktu 5 menit. Nah, dina carpon eta disebut galur campuran. Hatur nuhun kana panarasanana. Mangga pangjejer dugikeun jawabanana. Izin ngawalar sabab dina carpon ieu kacaturkeun galur maju sareng galur mundur. Hatur nuhun pisan ka saderek adi anu parantos babagi ilmu sareng pangalamanana dina ieu presentasi. Hatur nuhun oge ka hadirin anu tos sumping dina ieu acara. Alhamdulillah urang tos parantos ngadugikeun pedaran anu matak ngakedang sumanget sareng raga percaya diri. Mugia ieu diskusi teh jantan salah sahiji jalan supados pikiran urang langkung jembar. Dadah hapunten bilih aya basa anu kurang merenah kana manah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin ka urang sadaya nikmat kesehatan sareng kesempatan sehingga urang tiasa patepung lawung paamprok Jonghok patepang rarai dina ieu sasepatan kalawan dina kawilujengan. Shalawat kali keselamatan mugi tetap dilancarkeun ka junjungan urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kahila pakulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang salaku umatna amin. Tepangkeun wastapun adi wiguna sim kuring ngagem pancen janten panumbu cantur kahilap ngahaturkeun rewu nuhun ka para pangjejer serta pamilon anu parantos kersa hadir dina ieu acara. Bukituna supados henteu nyangkolong kana waktu saya urang sadayana buka ieu sawala ku asan basmalah sarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pangjejer sareng pamilon anu simkuring dipahormat serta acan nincak kana acara nu salajengna supados teu disaha-saha simkuring sejan nepangkeun pangjejer nu bade ngadugikeun kambanangna nyaeta Bintan. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jejar anu bade dibahas ku urang sadaya hayu urang regepkeun kamandang di pangjejer sumangga ka Bintan alugikeun carpon. Ieu simkuring analisis carpon anu judulna Talawengkan. Carita tina carpon ieu nyaeta dimimitian ku aya beja Ki Adun dek ngabagi sembako. Kabeh tatangga Ki Adun ngadeg-deg di imah Ki Adun. Beda aya beja Ki Adun teh dek ngabagi sembako teh. Loba pisan jalma nu nyampeutkeun imah Ki Adun sabab loba beja anu can pangtu bener. Dina rupa-rupa we bejana teh. Anu nyebut dek ngabagikeun sembako, aya nu nyebut dek ngabagikeun duit. Tah eta beja anu ngajieun beuki loba jelema nu ngumpul di imah Ki Adun. Kabeh tetangga nu ngumpul geus sabar nungguan karung anu di jerona disangka duit anu rek dibagikeun. Waktu geus beuki berang wae tapi Ki Adun can kaluar ti imahna. Wae keur ngabagikeun anu aya dina jero karung. Padahal mah di jero imah Ki Adun keur nyaratan 7 bulanan budakna. Tanggeus Ki Adun kaluar di imah Jang Omot
pomod langsung bebeja sangkan manehna ketambagikan anu aya dina jero karung. Teu nyaho isina lain duit atau lain sembako nyaeta tala wengkar. Palaku tina carpon ieu nyaeta Ki Adun, Mangsalawi, Karman, Olis, Jang Ohim, Jang Pomod, Oman, Nini Cusih, Ipah, Nini Lilis, Jang Kusen, Jang Medi, jeung Nyi Emes. Latar tina tempat nyaeta imah Ki Adun, buruan jeung dapur. Waktuna beurang. Amanat tina carpon ieu, urang tong babari percaya kanu beja jeung tong babari ka pangabuhan. Galur dina carpon ieu maju sabab ieu carita pondok nyaritakeun kaayaan anu keur dialaman atau anu kajadianna keur lumangsung waktu ayeuna. Puseur sewanganana ngagunakeun anu kadua. Sakitu analisis anu kusen kuring di analisis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka Bintan anu tos ngadugikeun analisis carpotna. Kulantaran waktu anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu beri naros. Kepangkeun wastapun Bella Septiani di sim kuring bade naros naon ari tala wengkar teh. Hatur nuhun ka Bella Septiani anu tos ngadugikeun pertansana kirang langkung ngeunaan naon anu dimaksud tala wengkar teh. Ka Bintan mangga kanggo ngawalor pertarsanana. Tala wengkar teh genteng anu dibulet-bulet. Hatur nuhun ka Bintan anu parantos ngawalar pertarsanana di saudari Bella Septiani. Sakaraos ieu acara teh parantos setengse. Alhamdulillah ieu acara teh dikawit dugi karengsena parantos kalaksanakeun kalawan lancar. Tukituna hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumpu catur sareng sapara kanca nada hapunten anu kasuhun bilih aya kasaresan cariosan anu oge paripaos anu matak teu geunah kana manah. Hadirin sadayana, mun sakitu anu kapihatur hatur nuhun kana perhatosanana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Langkung ti payun urang sanggakeun kapuji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci nu parantos mamparin rupina kanikmatan kanggo urang sadaya. Atur nuhun ka saderek panata acara anu parantos mamparin kasempatan sim kuring kanggo janten panupu catur dina ieu kasempatan. Wilujeng sumping ka para pamilon ieu acara diskusi lumangsungna oge di sakola ieu nyaeta SMA Negeri 11 Garut. Anu leuwih merenahna di kelas 11 IPA 5. Ieu acara teh tukang nalatarna nyumpenan tugas bahasa Sunda nu kituna tujuan acara ieu teh ngadugikeun hasil analisis carpon anu judulna Kang Sapri Leungiteun Kalangkang. Karangan Mamat Sasmita. Sangkan ieu acara parantos calik sareng arurang sadayana, salah sahiji siswanya eta Bella Septiani Fajarilah dina ieu dinten anjeunna tos nyiapkeun materi nu baris padaranana nyaeta hasil analisis carpon. Supados ieu acara lumangsung kalayan latar, sim kuring Barlianda Nurhaliza baris nuntun dugikeun kaberes acara kalawan lancar. Amin. Dina ieu acara unggal panjejer dihaturan medarna naon anu bari didugikeun salami 5 menit ke dina tanya jawab dipasieun kesempatan hiji waktu salami 4 menit. Santosna sabada saderek Bella ngadugikeun pedaranana. Mangga ka Bella kanggo ngadugikeun analisis carpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung wae. Carpon ieu nyaritakeun ngeunaan Kang Sapri anu kaleungitan kalangkang pas keur numpak motor. Lain Kang Sapri na hungkul tapi jeung motorna ge eueuh kalangkangan. Tapi Kang Sapri teu beja ka pamajikan jeung ka anakna. Akhirna Kang Sapri manggihan kalangkangna. Jejerna Kang Sapri leungiteun kalangkang teh mana kahirupan masyarakat sapopoe latar
ojek, imah Kang Sabri, imahna pamantri, sakola jeung masjid. Tokohna Kang Sabri, istrina, anakna, babaturan Kang Sabri, pamantri, panumpang ojek, jeung mamah Jakasih. Galurna maju. Amanatna, dina kahirupan sapopoe pasti aya hal-hal anu aneh. Tah kituna urang ulah bakal buru-buru khawatir atawa sieun kana masalah nungan saukur leutik. Jadi digede-gedekeun. Saacana urang kudu nilik-nilik heula kana eta masalah. Me akhirna urang ngerti. Sakitu presentasi ti abi. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka panjenengan saderek bela kanggo ngadugikeun pedaranana ngeunaan hasil analisis carpon Kang Sabri leungiteun ka langkang. Tah sakitu anu didugikeun ku saderek bela dina pedaranana ngeunaan hasil analisis carpon simkuring yakin eta pedaran nu tos didugikeun teh bakal nimbulkeun urang langkung paham kana isi carpon eta. Bilih penasaran keneh kana pedaran anu tos didugikeun, hatur nuhun ka pamilon sadayana bilih aya para patarosan mangga lajeng patarosanana kedah singgel keur mundel. Tepangkeun wastapun bintang Saila Melki di kelas 10 saya 11 MIPA 5. Abi bade naros naon maksudna Kang Sabri teh leungiteun ka langkang. Izin ngawaler. Jadi maksudna teh kan Kang Sabri teh tukang ojek. Pas ngejung ojek si penumpangna teh ngajerit. Nah, angkat ngajerit. Da pas ningali Kang Sabri jeung motorna kalangkangan. Hatur nuhun pisan ka saderek bela nu parantos berbagi ilmu sareng pangalamanana dina ieu acara. Panuhun oge kasanggakeun ka para hadirin sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin, urang sami-sami parantos ngadugikeun pedaran anu matak ngahudang semat sareng raga percaya diri mugia ieu diskusi teh janten salah sahiji janten supados pikiran. Urang salaku Jember nedah hapunten bilih aya basa nu kirang merenah kana manahna muji Jember pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Langsung dipayun urang sangakeun puji sinaran syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparing kasehatan sareng keberkahan kangge urang sadaya. Hatur nuhun ka saderek panata acara anu parantos maparing kesempatan ka simkuring kanggo janten panunggu catur dina ieu kesempatan. Wilujeng sumping ka para pamilon ieu acara diskusi nu mata kataji. Hantenan pisan atuh dalem mangsulna oge di sakola anu kieu saena nyaeta Sakola SMAN 16 Garut. Leuwih merenahna di kelas 11 MIPA 5. Ieu acara teh kasang tukangna lantaran nyempolan tugas basa Sunda. Kukituna ieu tujuan acara teh nyaeta nampilkeun hasil analisis carpon anu judul carponna si Ira Mojang Tomboy nu dipilih ku panggejar. Sangkan ieu acara langkung hegar, parantos calik sareng urang sasarengan salah sahiji siswa nyaeta Berlianda Nurhaliza. Dina ieu dinten anjeunna tos nyiapkeun materi nu baris dipedar nyaeta hasil analisis carpon si Ira Mojang Tomboy. Supados ieu acara lumangsung kalayan lancar, simkuring Bela Septiani Fajarilah baris nuntun acara dugi sarangsena kalawan lancar. Dina ieu acara, unggal pangjajar dihaturan medar naon-naon anu baris didugikeun salami 7 menit. Engke dina jirangan tanya jawab dipasieun kesempatan hiji jirangan waktosna salami 3 menit. Sangtosna sabada saderek Berlianda Nurhaliza ngadugikeun pedaranana. Haturan ka pangjajar saderek Berlianda Nurhaliza hangge ngadugikeun pedaran ngeunaan hasil analisis carpon si Ira Mojang Tomboy. Mangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi di dieu bade analisis carpon anu ku abi dieukeun. Judulna si Ira Mojang Tomboy. Aya hiji mojang ngaranna Ira, dina hiji mangsa si Ira rek mangkat ka Jakarta. Salewat mah milik lalaki teu lila idit si Ira teh ka gedung kafe sababaraha jam 5 satepina di gedung kafe ngagedig leumpang asup ka gedung. Di gedung teh keur aya pamariksaan, katinggali satpam-satpam nu nyekel palentungan jeung alat anu deteksi bom.
kerjaga-jaga. Pas rek abus si Ira dipariksa ku satpam. Lah gening awewe sugan kuring teh lalaki, pok satpam bari cungar cengir. Satpam reuwas yen anu dipariksa teh awewe lain lalaki. Terus teh mana si Irang mojang tomboy kahirupan. Palakuna si Ira satpam. Watak si Ira tomboy, watak si satpam ngalaksanakeun tugas tanggung jawab. Latarna tempatna Mall Jakarta jeung Imah. Waktuna hiji mangsa, suasanana lucu dikalucueun we. Galurna mundur. Gaya basana ebrehan, pusar sewanganana Ira jadi jelema kahiji. Amanatna kuduna masalah ku awewe teh si Ira teh boga sikap ulah tomboy. Sakitu wae nu ku abdi dijudikeun analisis. Nah, Tah sakitu anu didugikeun ku saderek Barlianda dina pedaranana ngeunaan hasil analisis sarpon si Ira mojang tomboy. Sim kuring yakin eta pedaran mitos didugikeun teh bakal numbuhkeun urang langsung paham kana isi sarpon. Pilih penasaran keneh kana pedaran anu teu didugikeun dihaturan ka para pamilon sadaya kangge ngajengjengkeun patarosan dina jerangan ieu. Urang pasieun lolongkang kanggo saurang anu bade naros. Mugi saderek rencangan nyebatkeun nami sareng di mana asalna sateu acan naros. Lajeng patarosanana kedah singket tur mundel. Mangga Tepangkeun wasta adiwiguna di kelas 11 IPA 5. Naha si Ira bet kapanggih awewe. kusabab si Ira teh kusabab keur aya pamariksaan yen si Ira teh lain lalaki padahal mah awewe eta teh gitu. Atas hatur nuhun pisan ka saderek Barliana Nurhaliza ka anu parantos babagi ilmu sareng pangalamanana dina ieu acara. Panuhun oge kasanggakeun ka para hadirin sadaya, utamana kanggo partisipasi aktif salami lumangsungna acara presentasi. Alhamdulillahirabbil alamin, urang sami-sami parantos ngadangukeun pedaran anu matak ngahudangkeun rasa semangat sareng rasa percaya diri. Mugia diskusi teh janten salah sahiji jalan supados pikiran urang sadaya langkung terjembar. Nada diampunten bilih aya basa anu kirang merenah kana manah. Mugia jembar pangapunten awi limit yang lesang sakitu anu kapiatur urang pungkas wae ieu diskusi. Sumangga dinyanggakeun deui ka panata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sepayun urang sanggukeun puji sinareng kabusi nu maha suci nu parantos ngaparin nu pining kenikmatan anggo ieu urang sadaya shalawat wassalam mugi tetep masyaallah ngagolong kakap panutan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dehilah ka keluargana para sahabatna mugi ka urang sadaya salaku umatna amin. Sumping ka para pamilon anu parantos sumping kana ieu acara presentasi pamugi urang sadaya tiasa ngiring kana lumangsara ieu acara presentasi kalayan lancar. Ieu presentasi teh sampurna lantaran kamunitan hasil analisa sarpon anu mangga sarpon dipilih ku panggejer nyaeta sarpon surat 30 Kitu ieu presentasi teh tujuanna nyaeta pikeun medal kumaha sangkan ieu acara segar parantos aya sareng urang sasarengan narasumber dinten ayeuna nyaeta Sahrul Burhanuddin atu riwayat dina ieu dinten ayeuna persiapan materi nu baris kepada nyaeta analisis sarpon surat 30 supados ieu acara lumangsung kalayan lancar simkuring salaku pamugi sadaya baris nonton acara ieu dugi karengse. Dina ieu presentasi panggejer dihaturan kanggo medal naon-naon anu baris dititipkeun salami sakuring dina jajaran tanya jawab dipasihan kesempatan dua jalan waktusna salami
matos dia sumbernya pada anukeun sababaraha perihal pamitan kangge analisis dina surat karya Henry Sinaga nyaritakeun antara Nung jeung Salaki dina carita Salaki si Nung teh di penjara gara-gara budak bangsa. Terus Salaki si Nung teh nyeun surat keur si Nung. Dina surat eta nyaritakeun curhatan Salaki salila aya di penjara di Bengkulu. Jadi tema dina acara surat 70 nyaeta cinta. Cinta teu dibatasan ku waktu. Cinta ieu dibatasan ku waktu. Kalakuna teh Nung, Pak Sudirman, Sukamto, Nurdin, Pak Arif, jeung Salaki si Nung. Watak Sukamto teh dina carita ieu emosian jeung Pak Arif bageun. Lantaran geus puguh di Bengkulu. Amanat dina carita ieu urang bisa metik hikmahna sangkan cinta hiji Salaki ka pamajikan ieu di batasan ku waktu. Dek di mana wae urang sanajan keur di penjara. Ayeuna kan sakitu analisis dina carita surat ini dulu. Ngenaan analisis cakon surat di Bengkulu. Mangga kapamilan pilih pada pertanyaan hasil analisis cakon. Pada naros pampeun mas napun bela Septiani Fajarila. Jadi naon anu dimaksud cinta ieu di batasan ku waktu. Jangan anu dimaksud cinta ieu di batasan ku waktu teh nyaeta dina carita ieu tos ngagambarkeun lah bahwa Salakina teh aya anak di penjara. Sedangkan cinta anu dibere ku antara pamajikan jeung Salaki teh geus kuat. Geus hese deui ya misahkeun eta cinta. Jadi reksa kumaha jauh jarak, reksa kumaha waktu ngapisahkeun anu ngaranna cinta mah di Salaki jeung pamajikan mah kahiji hese dipisahkeun jeung deui rek ngapikeun kumaha eta rasa cinta teh kumaha bae carana sapertos dina ieu carita masihkeun surat-surat anu isina teh curhatan di Salaki si Nung. Terus Pedaran ngenaan analisis cakon kuring yakin nyaeta pedaran pasti didudukeun yakin bakal menimbulkan urang langkung paham kana isi carona sareng paham kumaha nganalisis cakon kalayan nuliu teu bener sababaraha hal anu dicatet ku kuring. Itu anu biasa dipihatur atur nuhun kapamilan anu atas ngiring acara ieu ya biasa bermanfaat khususna ka dirina dan umumna kanggo urang sadaya. Amin.